Kang Haji ah. Gimana we teh? Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri din. Yo. Budak teh seuri nu hiji mah lalaki. Nu hiji deui awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pemburu sekolah di kota. Ya, mudah-mudahan boga bahasa keren. Mudah Jang Ustad, aduh, mata kurang kurung batok hirup era. Eta budak teh bebeja ka Jang Ustad harita teh. Ya. Pah yang diri bonding gitu nih. Ya. Cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun. Gitu nih. Ya. Harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak. Bahasa salat di masjid. Makmum masih kena pemalatak dengan mangga sateuacarna ngalaksanakeun salat para wargi saraya dan supaya diri bondingkeun heula wae. Atong dibeja-beja tukang aja. Eta Kang Haji tepi ka hebat salat oge. Aduh. Salah nempat. Nu ada yang usah abeh regreg. Abeh regreg yang usah buru-buru, yang usah ka Mekah buru-buru, yang usah bisi tereh maot. Oh, benar. Laksanakeun rukun Islam nu kalima. Mempunyai kesempatan itu. Sawah lega yang usah mau isuk-isuk ini ke sawah. Tak balik di Mekah mau macul senang. Macam alot. Sarana hayang ke Mekah manyaring tengah peuting yang usah tahajud. Tahajud, benar. Sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan. Surat naon? Itu deh. Wih, surat Yasin 2 balikan. Surat naon? Sarang surat tanah. Pecakan hayang ke Mekah mah. Senang. Insyaallah Muhammad sul deui balik di Mekah mah. Naon sababna apa dijual sawahna? Senang Jang Ustad. Balik dari itu mah senang Jang Ustad. Ya kita usaha sampai lah. Aduh, heula aja jago teh euy. Oh. Luar biasa Jang Ustad loh. Ubi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya. Lah, ka Mekah teh tahun sabaraha? Wah. Insyaallah tahun hareup Jang. Juga teh ngus. Acan aja acan. Tobat Gusti Nu Maha Agung. Naon ieu menika kara acek. Ieu. Naon acek nih. Cing pangajakeun saha kitu urang mana ti mana? Nomor sabaraha, nomor HP, nomor sabaraha tanyakeun. Nah, ieu acek. Tuang rakan deket terewes nomor 7 Ya. Akang Cek aing oge juragan panu ngaliwat matang boro. Budak ngora nini ngelepek. ngalepak atuh Boro awewe lalaki ge kan. Ya, ngelepek nini ka betar gelap. adi teh teh. Tanyakeun saha kitu urang mana ti mana? Satria. Kaulah nun kula. Satria. Aduh. Nepi ka andalemi kitu sasauranana Satria teh sih ngaranna tanyakeun. Dong. Naksir taharana Ngan hanya ka saeutik di Satria teh ngahabet resep ngukut marga satwa. buat teh ka Akang teh. Anjir ka aing je. Wah, henteu kan. Ai marga satwa kitu. Porosotkeun si sampingna ku aing. Digunting kutangna kaja. Jauh porosotkeun. Satria. Kaulah. Gila kami. Saha ngaran? Pamidi persanten mengaran kaula teh Pandu. Leres. Aduh, tobat deui. Alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon? Pandu Sutisna. Oke. Pandu Suhendi. Pandu ngaran. Leres. Di mana? Kaula teh ti nagara Astina. Tobat. Di nagara Astina nanti pusir daya atawa kaulah teh karaton muningakeun bulan ieu teh putra mahkota. Wah, Raja Astina. Putra mahkota negara Astina Raden Panu. Aduh, Gusti tobat teuing. Ya keur kaset Geningan ieu teh putrana Raja Astina anu berat beunghar.
Berkasep teh putra raja. Tanyakeun geus boga pamajikan acan. Di mana namanya? Dupi salira teh saha? Ngaran kaula. Leres. Gandara Suman. Suman. Suka teh Oman. Oman si Dodi. Haji Oman atuh. Si ngecap duit. Biasa. Haji Entis yang ngejauh nama teh. Make piaba haji. Nenek micin salah. Di mana namanya? Wangsul ti Mandura. Mulih ti Mandura. Leres. Bade? Ya bade wangsul ka Astina. Namanya tetos di Mandura tetos. Ngiring saembara. Ngiringan saembara. Atau paling tadi pada sering saya marah para anton aduh dikersakeun kaula teh hasil ngagonol putri 2 nyaeta Kuntina Librata sareng Dewi Madrim di Mandaraka aya 2 nah ada hiji Kunti nya kitu pangiten lalakona kaula teh kedah hasil teh 2 jadi eta pigarwaeun teu acan jadi bojo kaula nah margi kaula teh gaduh lanceuk Gitu. Maksudna kumaha teh Nenek? kakasihna Kakang Dastarata kaula mah kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we moal bade ngalalangkungan jadi salira teh maksad ngiringan saembara saya atuh ulah pugagnya lampah pugag lampah kumaha bade ngiring saembara mah tiasa bae tiasa naon ka pasini geus-geusan istrina paratos kagono ku salira Doh. da kaula oge hasil kitu ieu mah supados walatra we ngahargaan kana lengkah salira angkat ti ditu ka dieu mangga teh teuing itu 2 putri kasangakeun syaratna nya syarat nama kedah ngelehkeun heula kaula we kakara aing ngadengekeun dunungan ujug Ai kakara saumur ngingicrik teh kan. lain ujug abeh walatra Jadi somong. di mana ngajodoh teh meureun moal aya gangguan lamun kitu mah bagja tah kitu teuningan nanging sawangsulna upami salira anu eleh naon syaratna aceh borohkeun aceh borohkeun ieu buru-buru heug maneh elehan tarik bogohna teh awewe teh Panjenkeun oh lain nyarentos pisan bogohna nyon ka gunungan. aceh kumaha upami kaula eleh aceh kersa dipasikeun teu naon suka aceh marido doakeun ayeuna cing eleh pami kitu carana panu siap tenaga pikiran mangga tega lara tega pati tega satuju kaula aceh wayah lamun kaula eleh nya doakeun ayeuna cing eleh Oh tuh. mundur ceuk Pandu gula didoakeun cing menangnya sayang Oh aya. anjir iya mai hani Iya ya. maju Pandu duh Cing sopan. celana soek euy duh Namanya. lain soek aing ge nyaho naon mejus ya jadi anjeun teh rumasa eleh rumasa kalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kangge kaula ge gaduh lanceuk Doh. kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh 3 muka hiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura jadi ieu teh lain kangge salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula Dah. di dia awalna kaributan di negara Astina
Dewi Gandari itu bakal kapilih kurakana nyata kudastarata Jami lolong ponsonong itu kayaanana dugi kangke ye Gandari teh sumpah doh hayang loba anak ratusan beres nyata hayang malas pati katurunan Pandu gitu kayaanana ieu tina nyedotna cinta dedeh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan leres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning leres kitu ieu Gandara atana pisuman numutkeun riwayat tina Mahabharata kadieu kahareupeun Syawiyo sekap di dieu buya ka bapak teh buya we sia atuh teu pino damel ngahaturkeun semua baktos ka hunyuk panjenengan buya buya di monik sadaya ya syukur-syukur jang syukur-syukur di anak-anak sakabeh ieu ti abdi ge teu kantun semah kabeh hatur abdi syukur jang aya naon ieu teh kalaresan geuning hujan ngaririncik para lantasnya kapan di urang mah agraris jang agraris negara anu disebut agraris sumber daya alam teh dulu sadia geus nyampah keur nyukupan kahirupan ira laing sararea keur nyukupan pangabutuh nyawa sagala rupa jadi sumber daya alam tadi dia urang sararea boh negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal handalnya paha kandenan Pak malah ekosistem teh parantos dijadikeun ku anjeunna laras anu dipercayakeun ka manusia lamun ninggal sejarah anu katukang panon poe kabeh oge teu sanggupeun ngurus dunya teh lintang ti manusia anu ngacung lianti ku jalmi we nu ngancung teh manusia naon sababna manusia ngacung sanggup ngurus dunya sedangkeun patongong-tongong jeung hiji ayat anu nerangkeun yen ieu ruksakna dunya teh poh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema ku polah-polah manusia teh kan sok pikir sedangkeun manusia anu dipercayakeun ngurus dunya cing da teu percayakeun ka badak tapi teka-teki deui kana katerangan anu tadi yen ieu ruksakna dunya ku leungeun-leungeunna jelema dah leres banget jelas dari eta katerangan mah mutlak Pak mutlak teu bisa diganggu gugat keterangan ai ngaran-ngaran mutlak teh teu bisa diganggu gugat tenang anu dina leresan dieu nya pangna manusia sanggup teh da puguh aya surat tugas dah tugasna pandina katerangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah tak geni eta da bakal kaurus teh ieu dunya teh ku jelema anu niatna ibadah bener ai ngaran-ngaran ibadah teh anu pinuh ku perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan dina jero pengorbanan aya ikhlas dina jero ikhlas aya karena anjeunna karena Allah tuh
ku jalma nu ikhlas jeung ridho. Tah kitu jang. Jadi di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu Dah. keur naon aya kecap sobar. Sobar tawakal. Aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebuk kudu merungkut. Aing ngaran-ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa. Eta sobar teh. Eta sabar teh nya paha. Ngeureuyeun nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun memuncangan. Kumawi ayeuna dina raraga gubernur Sabalemur teh ieu teh sajabana tinggal dangukeun aspirasi ti para dewan teh. Bapak Gubernur oge palai langsung aspirasi ti rakyat. Anu tos dararugi ka abdi aspirasi di Pacamat Pakenyeng ka. Pacamat Pakenyeng merukan. Pacamat Pakenyeng ngontrol ka itu ka dieu teh jalan awut-awutan pisan. Bener. Apaan saur Pak Gubernur oge usum hujan mah jang ngarurugi maneh. Malah kaituna bakal mubadir. Inal mubadirina kanu ihwana sayatin. Jadi sasa nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan tadina lebah dieu sobar jang. Oh jadi engke meureunnan di mana geus halodo meureun siap di dinya tah eta jadi manfaat da bertahap sagala rupa oge kudu ningali sikon bertahap naon ge tah sikon naon doa sikon teh singkatan biraku teh apa seperti SMA sekolah SMU sekolah menengah atas SMA sekolah menengah atas. Oh eta teh model KB sikon singkatan model KUD gitu tah koperasi unit desa model KB eta mah aing oge nyaho ai sikon singkatan model bos naon bos bos oge pan aya anu ti pusat dijikeun jeung ti provinsi bantuan operasional sekolah bos teh ai sikon singkatan di kadek sak waing wina-wina teuing hirup teh singkatan tina naon eta congeh singkatan tina naon ketos atuh situasi jeung kondisi tempat jeung kaayaan dah kudu disaluyukeun atuh ulah getas harupateun ulah ngulit bawang sagala rupa oge kudu make aturan lepas tina aturan sapu oge pan paburincai lepas tina sabeungkeutan mah aduh pan sana gede heula we nya sikana rasa sudah panjang kene moal balik hujan kieu mah da baseuh atuh ka alah itu agan wah agan abdi waktu ngiuhan pengen agan ka dieu teh nya dunungan lagi di atas semaha aturan rawuh agan nuhun bar ti abdi ge teu kantun juragan ageung terima doa wah juragan anu wah Semar Badranaya tugeuing aya naon ieu teh nun ieu mah nya dugi ka kalulimis aing terek boga hajat bade kagungan maksad ieu uluh tolong bade nyepita juragan Gatot Kaca manya aing sia pan baheula ge atos atuh kagungan maksad naon nun
badai ngadamel puskesmas. Eta bade ngawat mik jalan ka Kenyeng meureun. Aing terek ngawinkeun si Arjuna mar. Bade nikahkeun juragan Arjuna. Ieu. Lah. Terek nyate jeung teh Wah, nya terek gagule kan. Oh. Gone domba nama ka Deden Rohim minta. Ka Deden Rohim domba nama. Lamun camat Kenyeng tong dipentaan domba karunya. Nah, oke kan. Jauh nyopotna, jalanna can halus. Ya. Bade nikahkeun juragan Arjuna. Ieu. Ngan kieu ieu teh. Doh, Kulantaran anu ngalamar teh dua. Ngalamar saha teh? Ngalamar si Mayang Arum, Subadra adina Kresna. bantrok teh. Rayina juragan Batara Kresna teh asin Dewi Subadra. Ieu. Dilamar ku si Burisrawa adi beuteung na Baladewa. Baladewa teh padlanceuk nu panggedena si Mayang Arum. Anu boga hak ngawalian. Tah nepi ka diayakeun saemara, dibikeun ka Arjuna kumaha, dibikeun ka Burisrawa kumaha. Wah, eta. Jadi dinya si Kakang Batara teh mere pitunjuk. Doh, Mere saemara pikeun jalan keluar. diayakeun saemara eta jalan kaluarna hiji-hijina. Leres. Saha-saha anu bisa ngalaksanakeun kana pamentana Subadra eta nu bakal laksana kawin. Naon pangurut HP lain. Lain. Mio lain. Lain atuh akang teh. Domba Garut lain. Cicing atuh. Cicinjang. Marbot. Jauh-jauh. Kalau teh Banyak atuh. Ke marbot segala. pamentana teh nya eta menta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya, menta pangapit panganten Wallah. anu sarupa jeung panganten, menta bedil karantaka. Jadi aing teh tugas teh nyokot kareta emas kareta binarom ka waringin pitu, kawaringin pitu. Loh, eta Tayi muning 100. Aing janyaho di mana muning 100 tapi jalu wungkul. Tapi sukuna bodas ti sametur ka hanap. Suku muning? Iya. dah. Di mana aya muning sukuna bodas? Aya oge di dieu mah namanya beungeutna sia. Dah. Kasahan. Sareng muningna teh acan tanukan nih. Da moal teh Ka aing sia mah goblok. da moal teh ka ua tuh. Urusanana di desa engke saja. Apa camat kayaknya. Cing kakolot teh tong kitu teuing. Nah, teu sieun doraka kitu si eta. Nya doraka ti korot mangke teh bakal dikeum di neraka jahaho. Oh, jahanam. Anam goblok gitu teh. Lai jahanam, jahanam. Deui-deui hayang dipangigeukeun ku monyet bodas. Wah, eta nu bangga mah. Di mana monyet bodas? Lemeh beungeutna bodas teh. Kasaha teh sing ka monyet? Ai bapak molotot wae ka abdi, ai bapak monyet lain. Lain, cong amek atuh dari monyet bapak mah. Oh. Ada hati nama lain wa teh. Da ka aing teh hatena mah. Gauh hati. Tak kitu mar. Doakeun aing. Sae mangga agaan. Bujang ingat ka purut marganing tanaga agan. Garapati ge kasangakeun. Komo ayeuna ieu mah urusan pribadi sasatna. Urusan negara oge abdi teh nyiapkeun atanapi nyingkeun baju leungeunkeun sakatuhu demi negara sareng bangsa sanajan pangkat abdi teh RT acan salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan. Wah, ketenah. Mangga teh teuing ulan
nilai-nilai juang di dada abdi teh masih keneh ngagedur mangga kulan gitu komo ayeuna kadeudeuk pemerintah pusat laras boh tina bosna atuh cenah pemerintah provinsi sekolah-sekolah badai teu mayar ke SMA ka itu mah bagja pisan euy dan kesehatan ta eta pemerintah ngabogaan maksud mensejahterakan da eta atuh rek teh kitu kumaha negara da anjeunna anu kudu ngaturna kantenan ngan kadewe sing hati-hati aing geus soal duit mah sok peka sensitif akang kadang nya kapi HP-an duit mah kadang-kadang sok dikurangan lamun kapian omong tanya sok dileuwihan teh aya murukan teh naon carana takwa sarupa akhir teh mah tadi sabab anu kaopatna teh nyaeta supaya ngahiji engke di yaumil akhir nya sabeungur teh ngariung di ditu di akhirat teh ngariung deui kitu oge mun bisa ngabayang di ditu Kang mah gimana aya di akhirat aya dalang gitu sarua aya udah loba dalang nulis mana naon bayangkeun sia malaikat ngapoyang di ditu aduh eta ampun Nabi Ibrahim mere duit ke sini makanya si nenek teh keur diistrika di neraka mata karone yang boga pamajikan kasinan teh kumaha pagawean di dunya sinen mah dan nya dan jeung hitut sinen mah ngageber nah make ngageber hitut sinen beda jeung hitut dalang udah hitut dalang kumaha hitut dalang mah teu kadenge kumaha sabab dihijikeun jeung kesrek benar aya ngagelutkeun teh bari hitut teh nyaho bauna ka tukang lamun sinen mah make ngabebreu make ngageber kitu make ngageber tapi hituteun terek jalan ka tukang kahalangan ku keneung nya kapaksa saseleke ka hareup tadi dinya mun aya umul-umul ka dupa dirinya dekrit kehalangan alah ampun dimata ka hareup aya anu kadupak eta kadupak jas hujan dongeng teh camat teh camat pake nyeng juga yang sautik yang surin tuh udah ngewa akan makabi lain dudungan teker bingung wakil dongeng juga lain teh bingung itu kira-kira ada hasil moal agak ngerenya nih sanajan bari pateuh gunung oge bakal di sana pun memuncangan gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningan kelanan tong wakabu beledugan mak jeung bapak teh geus kolot saha nu tanggung jawab mangalakeun cai mangalakeun suluh apa dewe teh geus miape ka sini tong nuturkeun aing da pugu dewek mah geus sakieu baru karna geus sakieu buktina tong milu sangsara kabeh geus ya balik itu kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh da turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh sila tepungan anggang sila teang gering silubaran pae sila rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cek kuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu teh da kakolot atengeuna kuring oge turunan ti bapa mak keprok ti tukang mak katingali keprok heuh dikitukeun geus dikitukeun marukana teh ngadukung mak turunan ti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sekarmume nya eta ka emak apana teh bapak teh putri raja nah bapak kasep dikitukeun
keprok mah tatangga sugan tetangga gemrong keprok ada raya tetangga teh aya heuteun narabeun henteu dawa acara mun euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia ini tuturkeun deuleu hayang dina jadi ka aing sia teh heuh minangka beda-beda teuing atuh tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang we jeung nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang nyaho gulutuk baturna kejebur caina we apan geus ngawangun loloreun hitungan di kuring teh kereta apina meureun akad teh gelas sia eta mun sok maksa kenting mana sing teh ngabodor ulah ya mun keukeuh deug si eta tak kitu sabenerna mah ai bieu naon kacebrek we keur bapak ICSS nu rek ditepungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu kadar eta itu piraku meureunnan teu mek merekelan minta restu kadang eta bere duitnya ditarima we minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu ditarima rezeki lain teh rezeki cece Pak hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi na meja teh naon taplak kitu ceuk eung ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tang tu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi heuh moal seun apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot musikna kadang barang nuju raos impawat cana di satengahing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kanda Kamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasina Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengahing geganda awas pada nerakaton awas pada nerakaton pada tumarangan pada tumarangan awas pada nerakaton pada tumarangan wontening gegana wiyadi wontening dekat dihanap aya jelema tanyakeun keur pahulung-hulung we itu nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu
Hai, Sampurasun. Saha? Cing ganggerong teh kumamun pepeus. Ya ganggerong aing. Di mana? Supaya kadengeun deh di kula warga di lembur. Yen aing teh cocorowokan di lembur batu teh keur maraban manehna. Saha? Di mana? Ya kaula ye. Naon? Guru itu aya penggawa gini gitu loh. Nya kada cing hati-hati ah. Purieun dulungan urang. Jokowi wasiri deh, merenung meh urangnya, nempor regad anu sakil. Kokoroy, namanya nama boleh gitu. Aduh, ampun, mesti. Jelas murah, aing mah, aduh kia. Paleng-peng gitu. Sabar, hati. Gusti eta rupaan. Punten punten. Sawi. Sawi, saya sih. Aduh ampun. Sadar dari makoy. Punten ya. Hai. Sopono asapangan
ningali. Kaget konerahan ningali. Asaku kararaget engku kakarawe nempo bentuk jalma model kieu. Paina dugi ka bebeureuh teu. Hapun teh Bang ya. Sawios mangga. Apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah. Keun atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti Majalaya anu penek teh geuning. Saha teh penek tadi. Mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning. Jiga kawas puyuh. Nya nita init ka doma teh bari Depok. Da eta teh kijing nya teh. Atawa cangkang remis. Kitu we geus ngagoreng batur teh. Hei. Saha ngaran? Ngaran saha? Gimana cuy? Naon? Ieu hate kabedua we kumanehna deui. Eta ditanya ngaran hate. Nyan tewe kumanehna ulah. Pasti. Di mana atuh Nyai? Akang ge tem ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh geus saminggu teu dahar. Alah. Kuat. Leuheung eta teu leuleus-leuleus. Nyaeta kitu atuh dola euy. Hari bulan puasa mah bocor. Nah, itu ditanya teh ngalamun teh naon? Apunten ieu teh nuju Lang-lang ling pulan. Nuju satengah teu eling. Wih, ubaran atuh. Geula, mau ngomong ge ah. Paling atuh kukuring lah nu gering mah cicing kanya. Nya, pake bayangkeun kanya. Bayangkeun. Ai sakira rek cager mah kana pikiran peke bayangkeun. Bayang nu geulis. Rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis. Pisan resepna ge. Punuk sinen. Bagja. Ai ajeun teh naonana anu tukang? Abdi. Iya, kuring teh adina. Adina itu sumuhun. Nah, mun teu sarupa. Nya moal sarupa da beda. Heuh nya tak kitu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab. Jangkung lenyang. Mun jauh teh ngomong si eta. Teuing jeung eta. Iya, tapi rada nyari bima cacing. Ngaran maneh saha? Ai ngaran abdi mah Dawala. Baheula Mamang Amir. Ti Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh pan teh dagang walu laladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun ti ladang walu. Nya. Ngaran teh Dawala. Ari eta lanceuk ajeun. Ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Saha? Naon ieu? Haja teh teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Iya. Tobat. Kunaon? Teu. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudu teh ka deuleuh naon teh. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Teu ka deuleuh teu ka denge teu ka. Ngaranna teh saha teh si nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu.
dasinya teh anak kaula anak menjadi adik anak raja alo suan meureun Suan. cenah mah panggih dan impian teh kasep lir dewa nu mungsur ti kahyangan tapi no ari ieu jeung mutu ge kasep kena coet nepi ka eueuh araheun ieu patongong-tongongan terlebah dieu ya atawa sangaran meureun Pinang. di mana Lah, anjeun di mana abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong taeta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara teu ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna nya Taroskeun we dadang. tati Sukanagara teh ka kanan ka ituna teh ka Dupanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon bisi bisa ya maksud oh patulah patalin bisa ya pangabutuh we nya Dadang sobek mah taroskeun Gitu. Gumina Magaling di mana? taroskeun ya bumi Magaling ya bilih bade nyimpang heula mah di Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di Kampung Tumaritis semut deka mana biasa we apluk-aplukan ukulan iya nuturkeun indung suku abdi teh nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering gering naon hayang kawin hayang kawin cing hayang kawin teh ka saha kawewe da ieu teh lalaki heuh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon teu eta we teu pantes Itu etis dicaritakeun oge lah. teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kumuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu atuh dosa ai taeun nyari saya teh masa kumaha-kumaha oge Ngajul bulan puasa kan. nya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas Iya kopi kacidangeunahna segerna moal aya saantara jagat raya pokona wajib dicoba tipik sagede kalapa baik ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja sautik nyambung tapi ini rupa ieu teh jaiana teh saha awewe anu dipi ka hayangna anu dipi kapalaina teh satea ngaranna teh Virginia Virgining sih hah Virgining sih hah Virgining sih ini getek kana ceuli aing ngaranna teh Virgining si oi ya rawas atuh jelema mun suka teh ngagabruk borok wae nek dikitukeun da lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu karunya ka si ieu kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Virgining sih aduh Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi oi
somuhun Malam naon. cing malam naon hari teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat hah malam Jumat malam Jumat oi woi Aisyah kunaon ke karepesan Luas arang. itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu Panggihna di mana? cing di mana panggina di rel salah lain di taman menurut di taman woi itu Ah, geus bandel deui. taman mini aduh kieu atuh ayeuna mah cing dua ulan ai kaula teh ua nawir gining sih sabenerna sakulan ua nawir gining sih lu ua ua aing teh cicing cicing Kawas-kawas cing sadar cicing ua duduk teuing waduh nuhun ua uken ai ua uken mina teuing atuh ngambak ceu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih nyaeta hayang kawin ka Jingga alhamdulillah Gusti nuhun pucuk nih. nah tere kawin aing cicing montong haripet ku teu teureun dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh Teteh. aing teh daona cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk Jeung eteh. gitu ya nuhun ulah sarua malam Jumaah tah ngan ieu teh dosa teh hampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih dikira kaula goreng patut boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu we mah wayahna eta asna jingga lanceuk ajeun dawala dek dibawa ku kaula kana gara kaula nuhun cicing aing teh di rapalan cicing ulah kaburu ku asih lanaan cicing Mohon wa Udin. tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat dawala dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia Jeung si Ayang. hayang buru-buru panggil jeung si Ayang aing teh teteh si laing ulah sok kitu nah ai sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu oh cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi Jadi nuturkeun caritaan. henteu ujug-ujug ngabajakeun eta ai kitu bisi culik pake wiwaha segala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijeun parepeh Ayang dipake cocok. Hong gitu. ulah kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kana rosong Sanaya nu geusieun kalem we atuh. urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuneun persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu matak dina lobah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi heuh heeh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here Kemon.
Ngeus, Budami. parantos ular Kumaha? hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala. Alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul, henteu silih tuar, teu silih carekan, teu silih suntrung. Da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop. Tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa pun lanceuk di bawah asta jingga asal kuring milu. wah atuh lila sama bi terek make jalan luhur asta jiga terek di bawah kawang-awang. Tuh berarti rek dibebutkeun. Tapi hunyo dek dibebutkeun di ditu. Moal teu dibobotkeun dina bendungan. Masihna cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Jeung dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ka luhur membunga. Wantong kang jaba ku kulinciran dina punuk di pade. Jeung dewek dina tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada Cenah bejana mah ulah mentas laut. jeung teu meunang ada harladan. Nya heueuh anu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut. Nah, Da ti karebek atuh. lamun naik. Jadi kudu make kapal. Heeh, Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. abdi milu. Kahiji, Kadua napek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan, pek bawa. beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mika yungyun para benak mika serap kolot nges budak era deungeun mika deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing. Lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jingga teh. keur nyaman. Keur nyamar jigana. Bener. Ya, sok. Tega pati janji di mana ajeun eleh asta jingga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, ini jangan ada lagi bola aing tenang. Kitu kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok jadikeun aing. Yakin tidak kawanin oge aja. Nepi ka teu gempeur gitu. Hirup teuneut paeh teu hoas kuring ngepek wae. Ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan si Dawala ieu ulah teu ngahormat teuing ge. Banyak wudu atuh nya ge adi. Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti mun kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener? Ya. Punten ieu piuaeun. Awas ya. Ade pan. Wait, don't. Quit. Wait, tuh, wait. Quit. Tak anu diiklankeun tadi teh. Oh, ngan tadi Oh, eta jalemana. eta si ku sakila abus kana iga burung. Quit, wait. Hey, Wait. Eta nepi ka kitu di kaya aing diharap. kayak di ledok. Ya, barukana. Woi. Quit. Quit. Wes. Quit. Aya kitu jeblag deui lah. Hah? Nya kitu. Atuh da pugu ngeunah nyeret ka di bawah ka di ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal ku tanaga manehna keneh. Padahal ku tanaga manehna keneh teh. Tah kitu deuleu timbangan deuleu eta lah. Make tanaga lawahan gitu. Wa anen teh. Jurus wa anen. Pan wa anen wa aya jurus kitu tah.
Naon eta teh bieu Kang? Kumaha dewek atuh. Kasiri dina musik hebat ieu jelema nganu harti bener ieu asta jinga tapi meureun keur nyamur padahal nya buah dewa mun itu Tapi karikat gitu dina usik lagi gini. rikat pisan dina musik di bawah kieu teh apal weh jalan-jalan aing kumaha carana ieu Hei, dulur-dulur kula. Hingga. Anu geus janji rek marangan di mana aya karapet bakamantuan. Abdi. Datang. Jadi ke jumlah bang jadi kuji. Hidup. Asa tahun. Ayah dah diuk lanan. Calokan dulu mana. My friend and my brother, everybody, come here. Come on. Macam cai ngatu. Ini. Ya, hati ini wah cai diuk.
Tang suka seri Punten panggi jati diri Tenawa samya pada prapta Genera pada ingkang prapta Merbayak sawontening alas warna wasana Atuh kitu muhun sadayana jisima abdi nampi panyaurti selera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos pada ngalaksanakeun karupaya apa pancen di selera panjenengan moga-moga gara saur ganti ayeuna kene supados kahartos ieu mah hari mana tara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa tara ditabeuh aya naon jeung lagu teh aduh aya naon ieu ye pangna ku kalau dikumpulkan di dalam dia kaulah teh menang kabagja disagirin kabagjaan kabingung nah bingung nap tah mana jamina goblok syah ditungkup kabagjaan teh dumeh nu diteangan anu ngaran asta jinga teh panggih aduh geuningan tos penak anu ngaran asikin asta jinga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh eta kugala boy aduh da asikin mah eta mah popotonganana Ma Agung ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding ti daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingungna teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh dengan eta mah sangaran panginten tong digu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge jawi mah sama maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong teh awet-awet nah maka jadi awet-awet aing mah sakieu buktina genggerong abdi data mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadi bari wayana ulah ayeuna nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus dileuleus di bawah ku kaula atuh panginten lamun dibantun mah di sanak mah ku salira mah kamu nang gubernur raja ya sia ka raja teh nyebut bebenur engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salira mah kamu nang bebenur raja
Oh bebendu suganya bebendu. Tapi lamun sinyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we, urang bere duit we. Ya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh. Ampun eta ngomong. Ai parantos ka itu bareng dipujit-pujit urang sadayana. Ai sakira-kirana goreng diaduna mah urang pujit we. Sakitu wayana tewak misalna. Wayana gogo kusadana euy. Tengah gogo di kitu wae. Ayo deh. Caetan jenengan nu hayang kapake sorangan jeung kitu. Sora pang tarikna tapi gawe pang lenona. Nyata dina lebah dieu urang sadaya ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan. Anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sadaya ini sadaya kitu dah. Nah itu. Goblok. Ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ieu teh. Aya anu ngaran Astrajinga. Sabaraha ngaosna? Naon? Abdi gaduh PCD-na mah. Nganu lah nu porno. Aduh, tobat. Astrajinga calon panganten geus aya. Kulini di leresan mana? Sabaraha urang nu maotna? Tobat. Oh kandengan kedah peser obat beli anu teu damang. Jauh mah dina jan hawar-hawar. Aya seueur anu mararawat patong sisirian beli kasinggung. Pokona urang tewak ke jelema itu nuduhan. Hah? Urang tewak. Wah, ulah ayeuna ka sawah mah. Engke we. Datang terus abdi oge beureun ai macul-macul mah tiasa abdi oge. Bawa. Aya kene paculeun. Ampun ieu si bolotnya. Urang cangkalak. Bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah. Duh nya, ai kana duit mah goblok sia. Teu budeg ai ku duit. Ayo. Nyaan ieu. Urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan. Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astrajinga. Hape kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astrajinga teh. Anu sabenerna kanya. Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirgining sih. Tapi heueuh. Amun di kolingan we. Di kolingan. Moal kapercaya aing mah. Bodoh sia teh dek dikawinkeun. Dek dikieukeun tah. Naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh. Ulah jorang sia. Lu manehna nu jorang mah. Moal pek kuring elekkeun heula. Woi, geus aya. Woi. Musik sia. Woi. Wait, yot. Di kamana sia? Di kamana sia? Di kamana? Di kaya acan. Goblok sia. Ngege kai goy. Ngege kai goy. Ya sakit. Ngegeler. Si kain ngegeler nggak jago kain ngedeluk anjing. Kejung macam belum itu.
kawannya bieu jadi kena goblok sih goblok juga di lain musuh aduh lamun bebaturan dituluykeun WhatsApp-nya ya Allah gelos ya ulah tuh nyekek ya cong nyekek ya alah woi tahap jeung gara yaman kanu hanap sia Eta turunan hoan teh kitu. ndong mah kajengki ieu wit hui alah anjir Bingas. woi dapat sakit aya ampun aing euy wah tap Ari deukeut mah beunang da. Aduh, mending ngeper gitu nya euy. Wah, sakit ya. What sakit. What sakit. What tobat halus ya iya yang dipuji maksudnya what saya pisan what the subject kira-kira na acting wing halus kulantaran wing dipuji mau dituluykeun cing salamet doakeun amin ampun aing aduh emang tanyung sisi gunung aduh para runung di sisi gunung aduh alah nasib nepi kaki urangnya sarere aduh jangan rezeki urang nepi kaki dulu tah sing jadi contoh culemur sorangan kieu we aing ge Kira kowe teh nyaah atuh. mela anu di imah nepi kaki heuh nu di imah Berat cuy. sia Uluh pinter ngejatna euy. Wajah abeun. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Ngepang langsung. Hah? Dialung kencing ka mana tah?
lepas berat teuing. Nana sibar nepi kaki aing. Tidak gunung Rusi cacing mainan jatah tesaka sarbuk yang hebat luar biasa. Cantik panji sidik alun-alun dicatar dapuranana pamukikeun sana maklum pajanu nada jambar ampurana. salah sok jadi tukenan nu matek mah ulah kagapan badan moya hargaan mun urang kececeran mun urang mah ejeng ceceran ular di pawananya kadang jadi parah. Musik di nyawe heula huyuh wae nya mata ulah ngajago dok ya eta ku teuneungna ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara aya soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik saban menit saban kicep saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cecermed tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning Pintu kehancuran. nyaan tuliskeun terlebih teh Paingan teneungnya. gitu nya da kuring mah tuh dah sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut karena sunah rasul jeung ka pangeran batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman mun ceuk bahasa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh
hei jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka gini eta yep. Jadi kuring mau milih anu saya jen ieu we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon mau aya deui anu bakal bisa apa karena tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa karena seluk beluk karena adat istiadat basana istiadatna geus apa hartina teh diterima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silo kuring mah halus iya wait hai wait hai geus wait waduh hampura dola wait alah sok hayang nyaho aduh lesot kan lah woi hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet sida wala dialungkeun firna stiker sayang tumampara asta jingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya tukar pasannya mana bilang teh pas karena urat tadi di sini yuk kayak kene tuh bewirna ngabodor teh bujur tapi itu bau aing gini itu karasa aduh wayah nawe wala kaulah percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ini bawa duanana kaulah teh ridu wah ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amek ieu cenah meuredak kasep tapi ieu datang ka itu aduh nah rang kedut demak uluhu demek caludi can bau kelek jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh dek dibawa we ku haula dedeuh teh nyai anu geulis anak gua ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu beuneu dumeh sangaran hup wih ngetik tapi berat di jelema teh papa what yo